أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Torikoh naon bae pasti kembali ka dinya. Torikoh Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, torikoh Tijaniyah, torikoh berbagai-bagai. Seluruh torikoh kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atuh lamun geus datang ka yakin mantap. Geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah tu kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin bang kayak kurang dibuka-bukakan ke Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu. Cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu. Geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Aambeun nu lain aambeun nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleukeun ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei, Al-Jabal, maksudna naik ka luhur. Kabeh sahabat naik bari nanya, "Woi, suara Sidina Umar tah mah?" Suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah. Kadeuleuh ku Sidina Umar. Dibere blak, insyaallah. Aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman, tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa dideuleuh gitu. Berarti kan zinah mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleuh kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleuh tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleuh. Bisa kadeuleuh. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadel, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom. Lamun maneh geus datang kada 9 makom hiji makom ge geus boga rasa.
2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cek Kangjeng Nabi buka ngaramatan Allah ka dulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cek Kangjeng Nabi beuh dulur kurang nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dibudap dimodif moal aya haram jadi halal halal jadi haram teger bae Allah nu di deuleuna lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kemuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia acsana sia cilaka ujianna. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah lolos. Can wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon henteu mere duit tilok sia. Emang sia. Tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Aing mah lain maksudna aing hayang dibere atau henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah jeung ngajina ge di Tangkal Buah. Teh teh karasa pan ku sia. Ngajina di Tangkal Ambon. Kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak. Can jaknya ada atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia cicing aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia badak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kumaha teh di aku deui geus kabehan lainnya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah gak jenuh kiai nah yang dibere urusan yang dibere jangan tuh ketemu urusan aing salah aing bener-bener aing siang geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge teu embung lah embung wau geus dipentak gak ada deh tah ieu kan gulak-gilak hate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui dibere rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes deh nah ieu lah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobat nage aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu kecenderungan kolbuna kana dunia kecenderungan kolbuna kana nafsu kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah naik set datang ka roh tobatan tobat hakikat ngaran lain bantrak-bantrakeun kobo geus karolot datang ka modar san wal bisa tah moal lain babagaeun kudu pepegatan heula jeung dunia pepegatan heula jeung makhluk pepegatan heula jeung karamean jadi berarti cicing sorangan teh indah baturna teh ngan sakadar tasbih Allah baturna teh sakadar Quran maca Quran baturna sakadar kitab eta lah nu jadi batur kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah kuncina kuari kunci bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli pangeran teh nu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah masyaallah karim senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus senang Masya Allah Allah teh anu boga rahmat Allah teh nu ngarahmatan Allah teh nu Ghafur Allah teh anu maha hampura Gusti urang boga dosa dihampura senang boga pangeran modal kitu ketika urang kesusahan rahmat Allah turun senang Masya Allah ketika urang butuh
tuh dibere ku Gusti Allah senang boga pangeran kos kitu. 2 nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah di mana innallaha ma'ana Allah teh bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi kerasa ku qalbu kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, teu kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Oh. Balik jana karajana minta pertolongan. Ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indit pocong jet cil kami urang dak dileuweung sorangan aya bae tah buaya di mana sia buaya calangap aya sia gara calangap. Siap makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas ya. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah, Allah keur barengan jeung aing. Nah, leos ujianana buaya geus. Maung. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas ya. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh ya nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Langsung ya nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Guari urang coba ka Taman Safari. Turunkeun di mobil urang aja pendi. Pas di maung teh. Hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang kayakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ka mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Gerak mulai kurang guaridet, mulai orang wagahan ngaji, tong trong ngaji jeung budak. Kadang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embak seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deui. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak.
Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke mayarna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu. Mulai geus dah teh mah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek bae. Ceknya di Kanjeng Nabi ge bersyariat. Berarti nyana bersyariat. Geus, teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah. Apa Kanjeng Nabi butuh? Henteu. Teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu. Kos kitu. Mulai nu dagang karung. Tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah kos itu. Teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat. Mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan. Ulah sok totorekatan ulah ngomong. Ente torekatnya apa sih? Ana mah Qadiriyah, ana nyak Nasabandia. Ente di mana musiknya? Ana di sono. Iya udah. Ente dagang apa aja? Tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Ana mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente ana mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanya aing teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur meujeuhna sulukna deka Allah mungprug paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab mah babarian jasa kita kalau enggak norekat enggak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong mah. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau enggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh. Tah datangkeun ka yakin. Set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang aya beurit jeung urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin.
Yakin makan lain disungut di jero hate. Aing boga keyakinan. Yakin teh kan tina ilmu heula. Bahagia nyaho ka pangeran bah pangeran Allah. Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nusugi sok mereka aing, nusok mereka aing teh aya babarengan jeung aing. Yakin urang ketika urang nah teh di bedak. Atuh tinggal urang. Ba Allah babarengan jeung aing masyaallah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Gusti pan bareng jeung abdi. Abdi teh bareng ka Gusti. Abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Jelema keur cicing bae. Mang. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon ieu? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinan lamun nya keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae hayang mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha ieu budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta mah sakitu bae mang euy mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti hei ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong deui darna gedean cak baturan rada gedean dorong deui kucai dorong deui dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentangana. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orang kanan lamun urang nyakina geus tinggi jasa dihuapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bohong para rakyat. Bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah ya geus dawet adagan mana mak mak ieu yang geus teu daek dahar heuh sajeun janji bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kene rezkian mah kajen kuku make dicalangapkeun bae rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kene rezkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge mun boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pamajikan ka ieu bangunna cicing Kak barang balik ti Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kakak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikan lain teh ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakkalna ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres.
ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor. Sial ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih os gitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa. Tah, iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik. Besi diturutan. Besi diturutan. Ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal. Ieu. Bahasa tukang karung nu karari itu patut. Tungtung nama pan ngamalacin. Bah, emang enggak dagang lagi? Enggak, abang norekat sekarang. Udah. Itu karung mau dikemanain, Bah? Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah we ilmuwan mah. Udah bakar mau kemana? Apa mau udah mau ke Allah aja. Sapoe dua poe aja nak kuat. Ya kan? Seminggu, Bah, ini gimana ini kesononya? Emang kenapa? Akan itu dapur gak kebul. Gimana Allah aja. Udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua. Sini ada sendiri sama Allah ya. Jangan. Atuh gua sama Allah juga gak kelihatan. Berarti kan tahu ilmuwan. Ilmuwan bahkan kos gitu, mepet-mepet bayarnya nami lu balik. Iya dua ilmuwan bahkan aja. Aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing. Hei, pan Allah mah gaib, justru aing teh hendeuk ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayang nyaok moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batu. Jadi disengseurekeun we keur jeung Allah ieu. Dihina ku batu. Bas da salehna sia aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan ku nu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Redan ieu tah mangdak ieu dicuptek lantaran ieu besi. Oh kieu. Padahal mah encan guguru. Salah. Matak jelema ngaku torekat kayawan. Encan guguru kajen kumaha ge atau gugurna teu anggeus. Di deuleu langkah-langkahna, di deuleu zikir-zikirna. Encan. Komo hajunyana ngaijazahkeun zikir mah encan. Salah fitnah kajen kumaha ge. Zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae. Lamun nyana mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati. Sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah maka jeung kumaha ge. Tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan. Kula mursid di mana? Haji Mursid. Sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah. Tah ieu. Aju kuari mah barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Ialah Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa. Beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang. Kapimplan. Peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah, adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia. Kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih seadag-adagnyana, sadunya pangsugihna, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum. Nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia.
asal boga mobil wah bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial kapipurang datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah boro-boro jeung deungeun-deungeun sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah beuh sareneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa curug teh ka adina cak aing ge sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia aing geus dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit teu wauh kuari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh ieu mah di ditu ieu mah di Vietnam kos kitu eta mah di urang mah teu paling ge paling berbau-bau Vietnam kos kitu eta kamari ieu mah keur carita sapejit bae masyaallah kacai jadi saleuwit ka darat jadi salogak sareneuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur barang kuari jadi DPR teu jileuk sabelah mata teu wauheun ka dulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah beuh kamari ieu mah sia dulur aing ieu batur aing ieu sobat aing ieu karib aing geus jadi bupati kuari teu wauh saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah bahasa hating tah bahasa mana tah hating teu wauh saeutik-eutik acan mun hatingan rada deres ieu mah hating masyaallah teu wauh beuh kamari mah babarengan di urang geus barang jadi bupati geus teu wauh berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantang aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit kami ribet asana deuk kadinya na wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus jadi sumber fitnah teh hiji harta nomor kadua jabatan datang ka kuari tah mah kos kitu gede teuing bupati mah RT aduh kerjaan jadi RT mah biasa bae waduh bareng jadi RT masyaallah ngomongna ge sia teu sopan emang aing naon pan aing teh raja di dieu ambuh raja koang-koang RT Gusti Allah aduh masyaallah aduh tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh tah kuari ge kiai teh anu ngadeuketan nu kos kitu mah aya jurang di sarua bangsana tak kiai ge pan kiai mah kuduna beuki luhur beuki tawadu lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian di mana geus eusian tungkul eta pare di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh pare gambung teh kiai mah tungkul ulah asa aing berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmu na meujeuna emang parantina teh mah emang teh mah jadi suluh neraka ieu bakalna ai kiai mah pan kiai mah lain deui urusan akhirat kok jadi takabur nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beuki deukeut ka Allah beuki jauh ka Allah ilmuna bakal jadi siksa fitnah teh dunia jadi fitnah jabatan jadi fitnah agung ilmu jadi fitnah nah iyalah
sumber fitnah nu mandak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat tokoh Mekah kos kitu anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum ya Allah wa yusayyi'u janaizahu wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqra aswa Kangjeng Nabi cintain resepen jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling kuari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan kiai kudu leutik kiai insyaallah diundang ngariung ku fakir mah waktu jaga waktu barang diundang ku nu sugih mah waktu ge diaya-ayakeun bisa jangan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae kanu sejen waduh lantaran nu kadeleuna RP mah geus tinggal ditungguan we teh kieu kos kitu mah moal kebal deui tah ieu teguran ti Gusti Allah alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd kitu kene fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba cek Gusti Allah ba'dahum ka sawareh manusia bi badin nu mulya dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah maksudna dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah cek Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imana ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap nu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cek panitia teh kumaha ku urang ku ari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugih ulah kitu sedekah mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu fakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawan nu fakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogana nyana be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujangna didinya kemana bapak Pak Haji aja tadi naik motor bener sih ya je emang tegawan dia poe ngider jangan jajana tadi naik motor padahal mah aya di handapun bale nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun bale naonan coba je jangan ngintip RT geus berangkat hakara kudang deui nginum teh botol blon teh coba eta nu sugih
kepergok aya di Arab ceknya nanti kamari bisa nu sugih mah geus gitu bari kenal di masjid ieu keramik kurang sabaraha kurangna atuh jak geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan ke ka kurangna Pak Haji pokona ke kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur mah gampang sakit 100 meter ieu nya nanaekeun geus tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan Haji tinggal 10 meter deh lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta lah masyaallah nu fakir apa sekarang itu siap boga duit teu boga duit tanaga nu fakir masyaallah aya nu sugih ya Allah ieu mah sakadar loloban sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu fakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dahum bi ba'd maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehanna nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh merencak fakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah deuk iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannya na kulantaran kapiheulaan kuno hina engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungeun ceulina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu deun teu iman aing mah nu sarugih teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah Gusti kahalangan ku dunya ku jabatan ku mulya eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah urang mah indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu cuma lain gitu Pak doi ngana sia nulu ka aing pan aing lurah goblok teu budak teu deuleu meureun lurah aing ieu deres sama lurah mah hai ka mana sia ka ditu mah haji mang haji kiai deuleu meureun aing kiai di dieu teu ka deuleu Gus ya menta rokok tuh jare tungtungna teh kiai blon eta kiai Golkar nu lain Golkar moal atuh kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana ku para kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pancan sasalaman can dibere ongkos belon beta nah iyalah kiai Golkar teh kos kitu taram teh habak kiai kos kitu nyai mah gila ngeliat kiai kos kitu eta Masya Allah teu boga harga diri jibara duit sih di ongkosanana
100.000 naon hartina 100.000 500 balikan ka bakso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh tak kieu kos kitu itu masalah gua redak aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempah ye cenah capek tumungan sia kunaon ka dinya ya kula mah sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh jadi itu mah kiai mah lulu aja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bariin karmanehna lamli alkibat liakulu imanallahu alaihim min bainina cek anu sarugi jeung cek anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu dibere pituduh dibere hidayah heuh law kana mahum alaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nya ge nya na meunang hidayah moal kapiheulaan urang mah urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang mah boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh meunang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok aku eta baheula tadi Mekah teh kos kararitu tadi Mekah andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi kararitu nya baheula percis kos di lembur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cenah eta teh bener kos kitu teh kunaon eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoon kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jalma congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu masyaallah ana urang alhamdulillah maling memaling cuman aman-aman bae ja salamet ge ti pandangan urang siapa bakal diteruskeun dilanjutkeun ke maling-maling urang teh ya bakal dilanjutkeun ke di Rabbul Jalil aduh nya ade komo ieu mah gitu naon ngaranna harta rakyat wah eta matung bahkan rakyat dage engke bakal demo di yaumil mahsyar dana-dana anu kudu disalurkeun ka jalan nu kudu disalurkeun ka pembangunan kantor dan lain sebagainya hajuh henteu watung ya Allah ya Rabb ieu begitu Zaid maling panggil kuno berwajib polisi geus urusanan eta bawa polisi ka polsek tidinya dibawa deui ku ari ka kejaksaan sidang saha ieu pelaporna ternyata Zaid maling motor nuki Umar pelaporna adalah Khalid atau Umar sorangan geus atuh Umar mudai sebagai pendakwa
atuh Zaid muda ale sebagai nu terdakwa sidang pak kuat bener teu Zaid baling motor Umar ya tuh aya geus saya tanda bukti mandek ngahelak kumaha atuh lamun jalalujur mah atuh ngeunaheun jelema arayang bae dilapor wari wagan teu jujur hese Umar lapor bahwa Zaid pelaku maling motor Umar sakadar lapor doang teu dibiayaan yang neangan cadu kudu diteangan cadu ieu cadu make cadu moal aya we polisi leangan sosoranganan tanpa dimodalan moal aya kiamat subro eta hese di urang dibakar terbunuh keluarga bakar atuh lapor karena bapak terbunuh lamun salapor-laporna doang ngajun teh dibiayaan datang ka orai jang-jangan moal diteakan di Indonesia ieu di Indonesia mah kos kitu dilaporkan bantut bahkan gede hitut bantut lamun dibiayaan terus eta ge lamun pelakuna anu wajar ditangkap lamun teu wajar ditangkap atuh geus teh kejadian di urang aya rangda dibawa ku abri terus lang sabulan sanggeus sabulan kan atuh ieu diteangan ku keluarga ternyata horenganan aya bangke di salah satu kontrakan otomatis lapor di duitan biasa tapi kulantaran atuh ieu saha pelakuna kan geus jelas sama kos sekarang itu melah bawa visum atuh geus beunang jasa tapi teu daek beunang-beunang dibiayaan geus beak puluhan juta teu daek beunang-beunang saha pelakuna di urang hukum teu jalan hukum Masya Allah negara gede makmur subur disebut dan negara hukum tetapi hukum teh ieu jang anu sararusah bae nu susah mah teu boga salah ge hukum emang gunana ribet di Indonesia tadi batak urang hirup kuari di negeri urang tercinta di Ibu Pertiwi urang nu penting mah bisa ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala selama kos kitu hukum nu salah bisa dimenangkeun nu menang bisa disalah waduh tuntas lamun ngadenge urang cara ngaji mah geunah naju tararuntas bae terus sadajan urang ngadengekeun pengacara ge hakim atuh ngeunah naju tararuntas bae praktek nama Masya Allah ternyata Zaid menerima karena dakwaan Ki Umar memang bener-bener aya saksi-saksi untuk menetapkan bahwa Zaid adalah melakukan maling motor Ki Umar. Kita bisa mengelak di samping aya saksi tanda bukti aya. Berarti malingna ieu geus tani soblow 500.000 minimal atuh ieu mah mio. Berit mio. Berit tegablek meureun sia mah bener bio 15 juta bener tak tuh urut kan
cilok beli nu anyar teka beli nu anyar mah urut ge kredit keneh insyaallah ya otomatis Zaid cek hakim pada saat ini maka Anda dinyatakan telah melakukan nyolong motor Ki Umar. Dengan demikian Anda akan dieksekusi. Waduh, langsung diketrok palu, trok, cegur. Potong leungeun atas sakita. Tagenkeun cara motongna ge teu meunang coba kadi kumaha peso lalauran saya. Edang. Siapa sok kumaha make hini semua teu meunang. Talan ka? Langsung make agoljo pedang. Ces. Sekaligus. Jadi ulah make dua kali sekali. Teu nyeri kan sekaligus. Maksudnya liwat. Tapi kan setting kan nyeri. Masyaallah. Maka Ki Zaid kuari geus eueuh leungeunan yakni geus eueuh. Efek-efekan geus eueuh dampal leungeunan sakitu potongna sakit. Nu diharapkan Ki Zaid dipotong leungeun teh kan supaya tobat. Tapi ternyata Masya Allah terus-terusan maling deui bae. Maling deui bae nya geus berarti persekongkolan jeung syaitonir rajim. Jeung setan. Ya Allah. Cek setan teh alat kamari mah keur apes bae. Atuh kan urang aya apes aya henteu. Ayeuna mah moal meureunanan maling nu ieu mah moal. Salamet kan gede duitna ngeunaheun urang. Batur mah macul nyupir pabrik ieu mah sapira motor batur dicokot aja urang dijual kan indah. Eta lah nyanyian syaiton. Kenahin kan ke hatena, wih, oke jadi, atuh bantak oke lah, atuh geus ayu. Terjadi maling deui atuh Ki Zaid teh kadua kali. Apes deui beunang deui. Ya. Zaid maling kedua kali apes deui. Setelah diinterogasi ternyata memang benar-benar melakukan maling kedua kali, maka atuh diponis deui untuk dieksekusi kembali, yakni fa in saraqa tsaniyan badaqat ya lamun maling deui kadua kali sabada dipegatkeun leungeun katuhuna wari parijluhul yusra suku kencak sapinggelang tesa mafsil tesa luk-lukan naon tanggal luk-lukan kasakengkeongan lah sakitu tadi foto jadi iya geus eueuh katuh kencak geus diharapkan tobat. Tapi masih maling kene mah. Masya Allah si jelema. Puara-puara deui sih. Masih maling kene mah. Beunang deui beunang. Ieu budak apes dah sih mah. Apes. Urang lamun masih kene sieun ka jelema mah tuh hirup moal beres. Lamun geus sieun ka Allah kara. Saya kurang teu make helm. Lau polisi ya. Si ada ka polisi. Geus datang we ka lampu merah di kukun teh culak cek polisi ya berebelos cep sedur bae. Teu make aturan. Tapi lamun jana make aturan, teu kudu aya polisi rek aya rek eueuh polisi mah aturan keselamatan. Ngeunaheun.
mau ka Allah mah deuk aya deuk eueuh polisi deuk aya eueuh nu bogana aing mah jasieuna ka Allah aman. Tapi kulantaran atuh aya setan tukang niupan hate ka jelema fasik geus teu aman. Urang guari urang di aman di mana tuh salat bae ge urang ngingket ka sendal aman teu sendal ieu teu aman. Jadi urang ge pabaligan teu loba. Zaid ngalakukeun maling ka 3 kali. Salisan setelah divonis ki Zaid dinyatakan jelas melakukan maling motor ka 3 kali, maka atuh ki Zaid mesti dieksekusi ka 3 kali, yakni yaduhul yusra leungeun kencang. Sakit leungeun ieu geus eueuh suku kenca eueuh kuari ieu leungeun ieu geus atuh Zaid jak polisi teh geus atuh sia ulah maling bae pada teh geus beak masa balik deui bae ieu pan kula ge dititah ku bapa sia macam-macam bae aduh polisi mah gitu lah untuk kanyahoan mah geuraheun jada kerjasama mun kanyahoan mah eta hese urang nyaritakeun hukum patali jeung polisi mah capek di Indonesia capek narkoba atuh lamun bebeneran mah atuh di beresan jam malaya deui malaya ieu mah jambal aya ieu beunang cal di ditu itu beunang cal di dieu ieu beunang cal di dieu kumaha eta. Atau emang proyek polisi tama proyek Robian rijluhul yumna Zaid ternyata geus ka 3 kali ge masih kene maling kene bae ka 4 kali beunang setelah beunang sidang dinyatakan bener bahwa melakukan nyolong ka 4 kali. Maka setelah divonis kudu dieksekusi. Naon ieu rijluhul yumna suku katuhu. Geus eueuh naonan? Ieu beak, dampal beak geus. Geus ya. Insyaallah. Wah. Tah tidinya kakarak wa ba'da dzalik yu'azzaru sabada geus beres dipotong namun hiji-hiji mun dua-dua mun tilu-tilu mun opat-opat geus kabeh takzir wa yugmasu mahalul qatl takzir teh buang piceun kira-kira nyana moal bisa balik deui kuari mah hese ai keur ieu mah pan lamun urang di urang ye di Cilongok dipiceun ka Lampung bae ka Lampung hese balik kan hese balik kuari mah dipicen ka Lampung atuh babari. Ye, dipicen ka Lampung atuh balik deh ka dieu. Kuari dipicen anu miceun can datang nya geus datang. Babari. Kos nu mondok embung dipaksa ku bapana. Dianterkeun bae ka pondok geus beres. Bapana mah atuh di jalan pan tenang-tenang bae datang ka imah aya geus aya deui. Ijazah ieu. Aduh tinggal bapak dah Masya Allah yes. Itu boga bagian wah hese bae paksa ge ai boga bagian mah babari antak urang ngadoa ka Allah janu boga nama Allah kos kuari urang ya di negara Indonesia teh pinuh ku kekhawatiran lain khawatir letik-letik khawatir teh gede sebab ditinggali langkah-langkah pemerintah menyebelah terutama polisi nuku urang katingali kasaksian ku mata kok kieu semestinya lain kieu kok kieu oh berarti aya kazaliman opat timbullah khawatir terlalu khawatir urang datang geter-geter kieu can puguh can karupan sia kunaon ieu ngageter angsyun besi perang perang lagi encan besi atau kakak besi tapi kalau mau perang orang kumaha
atuh ulah tenang-tenang ting di ulah kudu kumaha tuh nu bogana Allah endek ngaributkeun ku Allah endek diperangkeun ku Allah endek diamankeun ku Allah urang mah nya sakadar tangan-tangan Allah sejuta kali embung urang perang Allah di lauhil mahfuz baheula geus nuliskeun kudu perang-perang bae sejuta kali urang hayang di lauhil mahfuz henteu atuh henteu bae jadi urang lamun bertauhid mah tenang ka Allah geunah hiji atuh eta nu baheula kolot-kolot urang parareh geus bapak kolot urang pareh aki urang pareh atuh engke ge urang ge paeh deuk kumaha deui nu penting endek perang henteu perang urang aya dina rel agama Allah subhanahu sakitu bae aing mah paeh aya dina ridho Allah titik tenang kan kana hate ji atuh ulah pake kasih encan karuhan ulah pake kasih terlalu aman ulah ngadoa ka Allah aya jelema endek kawin diiring geus siap dasar lain jodoh nama teh jadi anu katabrak teh kan teh katabrak mah aya anu begitu geus dikembangan awewena kabur teh jadi atuh aya lain jodoh mah moal bisa anu di limbangan teh anu kukule caritakeun lalaki diiring teh datang turun di mobil loh tah tinggal ngalengka ka imahna doang di ditu aya naik motor jeger we nabrak panganten selesaikan pengantin tinggal pengantin awewe na ieu mangankaningkan hajat atuh kan geus ngondang geus dikembangan kan eangan santri ya maksudna kan lu babari mah santri ayo santri sia dake geus pokona mah gratis we ayo guys jadi santri pangantin geus pan teu puguh teu ngaruh teu bawa angin hujan ya nama jadi pangantin bae teu mayar henteu daon henteu daripada ieu teu lanjut Pak ya langsung Masya Allah horenganan eta teh kabogohna teh Masya Allah karim teh nasib bapan kos kitu nasib kos kitu tuh urang kuari mah sakadar utar atur teori-teori kilah tetep bae teka luar tina aturan Allah subhanahu wa ta'ala ngan tetep teori-teori atuh ku urang syariat ngaranna ngan pada asli nama kembali ke hakikat tenang nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala beres ya Allah nu kuari can perang can naon nu paeh aya can ge perang paeh aya tazir bican wa yubmasum mahallul qat'i celupkeun tempat pemotonganna nu dipotong ieu setelah ieu dipotong nah make minyak zait atau minyak keletik atau minyak anu geus dipersiapkan muglan digolakeun supaya teh cager diasupkeun ka dinya teh cager maksudna mangpet lamun kena minyak anu ngerecek mangpet getih ya Allah yukbasu bahalul qati bizaitin aw duhnin muglan Masya Allah karim wah emang kumaha gitu ya lalakona kan di dunia dilaksanakan aman di akhirat di akhirat aman cari aman di akhirat di dunia mah jeung moal kebal di dunia mah Masya Allah di akhirat dia orang di dunia mah 50 60 paeh 70 paeh 80 paeh 90 paeh 100 jarang gen hirup geus teu bisa ditanya
100 tahun itu bisa ditanya terus kana. Ya mun ngomong ngacaprak bae pan. 100 tahun ada kumaha? Ya Allah, ka pamajikan isuk-isuk ge terus bae pan. Beurang terus bae sakalina henteu bae. Geus teu ngatur. Geus teu ngatur aki-aki tah. Nah, eta geus 100 tahun, 120, 100 komo atuh maka ditu tah. Bandingkeun jeung akhirat. Eueuh tungtungna abadal abidin wa amadal amidin. Urang di dieu mah sakadar sekian puluh tahun, di akhirat eueuh tungtungna. Rugi amat. Di dunia nu saeutik jeung sakeudeung ku urang pake maksiat ka Allah, di akhirat silakan. Duh, Masya Allah. Urang mah kulantaran ngaji ya nu teu ngaji mah nu ngaji geurek marengkol bae. Di majelis bae kos bangun tarara saup. Di luar babajingan-bajingan. Ngan rada deres urang aiku ngaji-ngaji teh iman. Aya be rem-rem setik. Mun maling teh mandek maling 1 juta jadi 500. Rada deres. Eta ge karem kene ngan kurang pakem. Aduh, mun ka awewe teh mah kan dizinahan ngan dicabak-cabak bae. Eta ge seru rem kene ngan kurang pakem. Remna. Aduh. Deres tah masyaallah kan. Gila cek sakal huwa cacimmatun lil hadi, menjadikan kesempurnaan gomsu teh kana had. Jadi ketika jelema dihad potong leungeun untuk menyempurnakan had mesti dicelupkeun kana minyak zait atawa minyak naon bae nu dipanaskeun. Allah. Wal asahu nurutkeun cekal asa annahu haqqun lil maqtu', ieu nyelupkeun teh hak ka jelema anu dipotong. Geus atuh kulantaran hak jelema dipotong, atuh pembiayaan meuli minyakna tetep kanu dipotong jeung haknyana. Jadi berarti lamun saya dipotong, nah ieu teh celupkeunana teh hak Ki Zaid, atuh nu meuli minyakna ke Ki Zaid, jadinya nu meuli jangnyana keneh bae. Aduh ya Allah. Walil imam bi ihmaluh, meunang ka imam ngamuhmalkeun, nganggurkeun masalah celup. Geus lah cek imam teh cukup dipotong bae ge perban, teu kudu dicelup-celup meunang. Adapun urusan motongna wa tuqta'ul yadu minal qu', lamun leungeun ti pinggelang warijlu min mafsilil godam, lamun suku tina mafsilil godam, ros-rosan yakni tina enggon ki sandi-sandina kodam, tina sandi kodam. Wa man saraka miraron wallahu a'lam.